boga ijazah hasil sakola puluhan tahun teu saeutik kolot kuring ngaluarkeun biaya teh. Tapi giliran hayang gawe ijazah teu payu. Da nya kitu teh geuning kiwari mah lamun teu boga koneksi jeung teu boga duit hayang asup gawe teh gampang. Welasan tahun sakola karek kapikir ayeuna di TK nepi SMA beak biaya puluhan juta menang ilmu di bangku sakola nu kapake ukuran nulis ngitung jeung maca. Ijazah hasil sakola teu jadi jaminan hirup ditunda dina lomari rangsak dihakan cucungu teka pake ngalamar digawe henteu payu najan dijual 1000. Lamun teu boga koneksi hayang gawe hararese kudu make paleleur nyocok ka jalma teu cager teu nu pinter teu nu bodoh nu penting kandel duitna rek gawe di mana wae tinggal daek pasti bisa. Loba sarjana pinter jujur ngalanggur ese gawe kapaksa dagang bajigur nu mata ke zaman kiwari loba pajabat nu bocor oknum pajabat korupsi mun rapat gawe na molor luhak loho sagala teu ngarti puak pao duit rakyat dikabiri. Atuh zaman kiwari mah hayang asup gawe teh kudu make duit matak sok lebar lamun ningali anak tatangga anu sakolahna sakitu pinterna jeung soleh di budak teh tapi nah beuteu jadina naon da nya eta teu boga modal jeung nyocokna teu siga anak jelema beunghar hayang gawe teh meni gampang. Padahal cenah mah di sekolah nanti bodoh berjam olong-olong tapi nah bisa jadi pejabat negara asa kukaci da kahirupan teh. Ijazah hasil sakola teu jadi jaminan hirup ditunda dina lomari rangsak dihakan cucungu teka pake ngalamar digawe henteu payu najan dijual 1000. Lamun teu boga koneksi hayang gawe hararese
kudu make paleleur nyocok ka jalma teu cager teu pinter teu bodoh anu penting kandala duitna rek gawe di mana wae tinggal daek pasti bisa loba sarjana pinter jujur ngalanggur ese gawe kapaksa dagang bajigur lamun teu boga koneksi hayang gawe hararese kudu make paleleur nyocok ka jalma teu cager teu pinter teu bodoh anu penting kandala duitna rek gawe di mana wae tinggal daek pasti bisa loba sarjana pinter jujur ngalanggur ese gawe kapaksa dagang bajigur nu mata kejaman kiwari loba pajabat nu bocor oknum pajabat korupsi mun rapat gawe na molor luhak lohok sagala teu ngarti uak paok duit rakyat dikabiri tapi nanti sadayana kitu panginten eta mah mung segelintir oknum pejabat anu gaduh karakter awon masih seueur para pejabat anu kinerjana sae sareng kersa merhatikeun kahoyong masyarakat terutama di dunia pendidikan ulah dugikan dunia pendidikan janten lahan bisnis hawa tos atuh ka penerus bangsa anu palai sakola tapi teu gaduh biaya